kayak jagoan neon. Halo, Pak Fred. Kemana? Ayo. Sawah. Sawah belah mana? Tak orang nuturkeun. Tak ieu teh jagoan ruang Cibubuhan ieu teh. Ya bener. Bikin sawah tiap isuk, tiap sore. Tuh. Nah, gitunya. Pagi pencarian di kampung mah. Oke. Oke. Hey. Uy. Halo. Halo. Nah, kieu di kampung Malur. Beres. Beres. Beneran daya tos muter ya teh. Iya. Tuh di tuh. Itu bisa disebut juga kampung pulau ya, karena soalnya kalau dari sini bisa dilihat seperti tampak depannya ya, seperti pasir hutan ya, padahal kalau masuk ke dalamnya itu ada penduduk tuh di atas. Kayu jalan ke sini saja. Sosin. Waduh ya cabe. Ralin tuh di seboran bang daun. Nyebor. Siram gula. Tuh, tinggal disiraman. Miralin tuh laukna aya tuh. Ya cabena, aduh ya cengek negalaring. Eta cabe hejo. Ya cabe hejo. Tah. Itu cengek layu. Cengek buat dari urus. Aduh, tadi urus kumaha tuh. Karunya. Dijualkan pan ieu di kale. Ngalin tuh gitu tinggal ngalaan tuh kumaha. Tuh. Saboran kieu we. Nah, kieu di hayang kali tuh diurus. Da ieu mah tuh gula buat kagalaring kieu. Astagfirullahaladzim. Laukna ya. Aduh sosin. Sosin. Bade mais. Kali itu pemirsa orang tatekan ayo jalan-jalan. Ye, ceng yuk. Genyer, nah ceng deh. Genyer jeung kangkung, tuh ngahiji. Genyer kangkung, kuy. Sampe jagung. Ribetah kieu. Tanah tersubur. Penghasil tanaman palawija terbanyak
di Cibubuhan. Ya, ieu jalan ieu. Kacipta ieu. Aduh. Garing kieu da lamun hujan mah heula. Ledok. Ya, ka dieu. Orang jalan-jalan malibir. Batu ka ditu. Ieu dah. Tuh, ayo. Ah, ieu teh kumaha jalanan ngan sakieu-kieuna. Daya deui jalan ieu mah. Kami ka hiji lembur teh. Lamun ti Ciueuh yang kalabakan teh. Tuh. Kaditu teh. Tuh, kaditu teh. Jalan dieu, ieu kumaha ieu? Tuh, mudah-mudahan masih aya jalannya. Ya, kadieu. Urang malibir. Jalan mana ya Simparto? Itu tempat naonnya? Oh, penampungan cai kadieu. Nah. Tuh, cai kadieu penampungan nanya dulur. Tuh, tinggal kamonesanana kreatif pisan atuh urang kampung mah. Punten. Ngiring ngalangkung. Abah bade ka dieu. Aduh. Naik kalbur. Kemana cenah? Oh, ka dieu hayu. Saung. Tuh, selang-selangna teh kieu. Ieu selangna nya. Mengacir. Naik ka dieu. Set, set. Set, set. Tuh. Sawah, alhamdulillah naik. Ayo naik deh. Hai. Mana ieu malibirna? Tah hayang ka saung eta teh. Ka mana cenah? Oh, ka dieu hayu. Kieu we lur ah. Milarian pangabetah mah di kampung mah cekap lah. Pilih. Tadi ya lur. Kemana ya jalannya? Dia ke saung tadi. Lamun kuring hayang naik kemana ya jalannya? Walah, salah ya. Salah naik ah. Kan nyoban tadi lah. Tadi we ah. Tadi kasih sik. Kadal petang. Ini kiring ngalangkung abah. Cinya. Alhamdulillah. Tuh kita kasaung. Hehehe. Ya. Tinggal di luar. Bakal jambu. Oh, aya jalan ke palih kencar katanya. Singlan yang saya di dia. Alah. Alhamdulillah do gitu. Kapalih ditunya. Aya saungna. Tah, nu itu ditu tuh. Ayeuna di dieu. Tah, aya saungna tah. Tingali. Diwaasnya. Di saung. Aya kieu. Orang kali malibir. Subhanallah. Nah, iya kan dia jalannya. Ayo, orang malibir. Milarian jalan nu endah. Ngajuk juga hiji lembur. Teu kerasa capena. Sabab aya anu herang. Naon cenah eta herang caina. Naik kalmur. Ayo. Kumaha para wargi. Betah teh ningalina sip kuring kukutukan di dieu. Tuh. Ningali ka ditu. Tangkal nangka. Tuh. Ieu tangkal nangka, tangkal talus, tangkal
tanggal buah tanggal sampe tuh ini main melak sampena kita betah kumaha cicing di kampung coba kira naik ka dia yuk tingali nya kahanap sawah hejo ngemplo ketinggalan motor itu abdi teh di saung itu ya yang di lautan tangkal kaktus kadieu jalan ternyata aduh tangkal kaktus tangkal sampe aya nangka sirsak wah aya nangka sirsak kaktus alah tadi dia tanya tadi dia eta dalam gedang daun gedang Cina cina terus ningali kalebak tuh pasir aya kampung aya pendudukna maksudnya itu jalana tadi ditu tayeuna aya di dieu lur aduh alhamdulillah betah pisan tinggalnya iya tangkal naon dia dugi ka dia cimkuring andi ka mana ieu jalan nerobosna oke waduh ya hampir rugrug ya kudu engal dilareskeun ya mah ya makanya sisi gawir urang lebet ka kebon deui urang ngaprak ka dieu bismillah kieu we tuh ningali kaayaan lingkungan di dieu nya di Babakan Kampung Cibobohan Babakan loa taya saluran cai nu matak banjir kamari teh ieu cai sakieu lobangna modalna ti luhur waduh langsung langkung dulur nya nulung kawing kieu ilaha illallah kada reueung ka dieu ka kebon ka dieu tempat ceneng di ditunya di kebon saha cenah itu urang ka dieu we malibir deui dulur kieu kutuyukan di kampung mah sok geura betah pisan sok pasti da nu tara biasa nu kutuyukan ka kampung ge ningali lokasi seperti kieu nya piduh kieu pasti hayang kutuyukan resep di kampung margi sengit goreng jengkol euy kieu tuh ka sawah deui tinggal itu
aya anu menuju Ngagaru siakan. Ayo maka dia malibir deh lur. Tuh. Urang ningali menu ieu. Tanah ini dijual, tuh dijual cenah ge. Boleh ini boleh meser sok. Kayaknya kita ya anu sisi lamping gitu lur. Tuh itu kade itu kan disebut sisi lamping itu emang kieu. Kade lamping, sisi lamping kieu nyulung kawing. Tuh kita ya jalan deh ka dieu. Nah kadinya ieu tangkal randu. Waduh tangkal puteuh ieu mikolot. Dah, anak kurang keraskeun. Tadi tuh. Wow. Ini tariis. Resep. Tadi tuh. Aya nu ngadaun. Si eteh nuju moyan cenah ge. Yuk.